Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah dinten ayeuna urang tiasa patepang deui dina kaayaan sehat walafiat. Sanaos masih keneh virtual. Kumaha pancanu kamari parantos rengse atanapi ngartos mugi-mugi ngartosnya. Tah udagan pangajaran anu ayeuna nyaeta masih keneh sami nyaeta ngeunaan nganalisis eusi, struktur jeung kabasaan sarta hidup oge bisa nyusun sisindiran dina tinulis. Lajeng kana materi anu salajengna nyaeta ngeunaan sisindiran upama ditilik dina eusi. Pantos dijelaskeun kamari oge nya aya piwuruh, silih asih sareng sesebret. Tah upami piwuruh nyaeta aya ngeunaan nasehat atanapi mapatahan. Mere papatah gitu nya esina teh atawa pituah lamun tina bahasa Indonesia nama. Teras upama ditilik dina silih asih teh cinta. Ngeunaan cinta, silih asih, silih kanyaah, kasih sayang atanapi bisa oge birahi. Teras sesebret ieu mah eusina bisa mangrupa lelucon, gungguyon, teras heureuy atanapi pikaseurieun. Tah, ieu contona anu kalebet kana sisindiran silih asih. Daek kuring nyebut sampe asal dibere beutina, daek kuring nyebut ece asal dibere adina. Tah, ieu hartina si jalma ieu teh bogoh kitu nya ka adikna. Gitu. Jadi kalebet kana silih asih. Teras lebet karena sisindiran piwuruh. Contohna ari hayang melak wijen ulah deukeut awi bumbung. Ari hayang pada ngajen ulah boga sikep sombong. Tah tos kapiten nya yen urang teh upama hayang diboga nilai hade katanya. Ulah diboga sikap sombong. Lajeng wae kana sisindiran sesebret aya meri dina rakit bobogo wadah wakatul lainnya ku penyakit kabogoh direbut batur. Nah halebet kana sesebret sanes kana silih asih. Tah ieu hal bisa jadi kitu nya babaturan anu ngaguguyonkeun babaturanana anu kabogohna direbut ku batur heureuy kitu. Tah janten dina sesebret ge tiasa ngakritik make sesebret sangkan henteu terlalu serius gitu atanapi menanggapina terlalu mengkritik gitu. Jadi nengke sangkan aya lulucona lah, aya lucuna. Contohna aya contoh sisindiran sebret aya ari orai naga lebah cai orai bedul. Ari palai ka swarga lebah ngaji salat medul. Ieu teh bisa oge ngaritik tapi make guguyon gitu nya ka jelema anu kok hayang masuk surga tapi nya kedua gitu naon teh salatna kedua ngajina kedua. Lebet kana sisindiran anu contoh kedua sesebret oge kuring mah ngarecah tutut itu mah nutuan ketan, kuring mah sepeda tutut itu mah nyetiran sedan. Jadi ya oge bisa lucuan keur diri sorangan, bisa guguyon keur diri sorangan gitu ya. Aduh, aku mah apa atuh lamun tina bahasa zaman kiwarina mah meureunna kitu. Dinten kamari parantos ngajelaskeun ngeunaan wangun. Teras ayeuna ngajelaskeun ngeunaan eusi. Tah mangga ku hideuk eusia pancena tah mung sakitu pangajaran ngeunaan sisindiran mugia hideuk tiasa ngartos anu dijelaskeun ku ibu sanaos nya hidup oge kedah milarian deui informasi-informasi ngeunaan sisindiran sangkan munel kitu nya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.